Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga pangajaran virtual ngaliwatan audio visual sareng modul. Para siswa dina minggon kamari urang sadayana parantos diajar ngeunaan kawih. Tah kelas 8 dina ayeuna mah diajar ngeunaan warta. Tujuan diajar warta kahiji salian ti hidup engke kedah tiasa maca warta kalayan gemet kalayan HD oge engke hidup kedah terang naon wangenan warta papasingan warta struktur oge padika ngeunaan warta sareng saja dina pasamuan kahiji ngeunaan wangenan warta oge papasingan warta. Tah para siswa satu acan urang terang kadinya urang tinggal heula contoh warta anu judulna Curug Orok. Tadi tos ningal contoh warta tahina wangenanana naon. Warta nyaeta beja atanapi iber ngeunaan hiji hal, hiji perkara anu didedel ku fakta. Sedengkeun naon wangenan ciri-cirina. Tah rupa-rupa pisan warta teh aya mangrupa dina cara nepikeunana. Cara nepikeunana rupa-rupa aya ditepikeun sacara lisan, aya ditepikeun sacara tulis, aya ditepikeun sacara isarah. Dumasar kana mediana aya 2 nyaeta media elektronik sareng media cetak. Ayeuna dumasar panjang pondokna. Aya nu mangrupa bewara, aya nu mangrupa talatah, oge aya nu mangrupa warta. Para siswa sangkan hidup langkung maham kana materi dina panglawungan kahiji hidup tiasa diajar deui ningal latihanana dina modul 8.3.2.1. Sakitu panglawungan hiji. Patepang deui engke dina panglawungan anu kadua, materi warta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.